ya, kebeneran ya ngalah tutut aja. Lumayan lah. Kopen mah meureun seger. Loba pisan ya tutut gede deh. Jual sama payung meureun. Yang dengan abe lah. Kalau penting itu tutut. Ai, kedal kalau ke ngawadahana. Wadahna jaba leutik deh ya sama karung. Wah, ya berat mah mana geuning ya. Sudah beh lah di lah. Saya di tukeran bae kurang lah. Kela ya RM tuh. Segana keur ngalat tutut. Ngangjungkeulkeun bae, Bu. Ulah dijongklokeun. Juang jualin bae tututna. Dijual kan nang duit lumayan. Be. Belajar deh, tanya hewan. Oh, gede nih sama ember mah ya, pulengan mah dah. Kadang gampang make di Korea gitu. Ih, ember aing kan eta. Saeta ember aing. Coba tutup tangga sekolah deh. Kurang kena kiri bae Hir. Bos, ada kiri naon ya ayeuna urang nongkrong teh udah acan udah acan. Oh, Mangkara perlu maaf nih mah, Bos. lahir lah ayeuna mah udah budak badog, udah puak palak lah. Udah bisa urang usaha nguling-nguling angkutan rangda poho tuh. Oh, Bos. Ini bocah nasuan bule. Oh, wah iya ini mah rese corona lah. Kagak bebas tenang aya dia bre. Kan enggak gaji na eueuh. Cuma bos capek-capek atuh. Kok ayeuna nya Abu bokan imah batur ke pegawaian. Oh, benar. Oh. Kan digaji palingnya dibawa ke bale. Benar apa nya? Ah, gitu. Emang ngomong-ngomong cita-cita jadi nonir. Aing padahal mah terletik teh sayang cita-cita mah jadi abri. Kemari padahal mah ayah Laksina. Oh, jadi abri aing mah modalan aing jeung buang harta. Karnyaeun. Praktek geus saiji deui padahal mah eta lulus aduh Mana mah her? padahal masalahna mah saeutik, Bos. Masuk diperiksa ada gitu teh. Iya. Abri mah. Aya korengan bujur begitu lulus. Ada siapa? Oh, nah leureuncangeun bae hujan aja kalau siana jadi koreng-koreng. Mengene naon cita-cita le? Polisi, Bos. Polisi? Oh. Jadi saya cita-cita jadi polisi ayeuna kalau jika derem aspal kieu le. Teh aya le, di urang teh aya Polantas, aya Brimob, aya di kepolisian kriminal, ngaranna teh Buser, aya Intel. Loba nya yang naon polisina. Aing mah jadi polisi tidur bae, Bos lah. Tunggu lah. Siang ada. Siapa ketemunya neng ke digeleng meureun di mobil. Kamu tenang mah. Uning lamun leutik ke Bos, awak sadek kitu jadi polisi tidur ngablok. Ya, ngene mah lamun aya jadi polisi tidur mah, lamunnya jadi polisi tidur aing lewat mah kajem digotong motorna. Oh. Moal ngalewatannya aneh meureun. Aing mah eper-eperan jero beuteun mah. Aya, beker mobil, beker motor bikin hancur. Kadang itu perperan. Mange pulpen perperan. Ini pinjotan kena mobilnya jadi polisi tidur. Emang si Bos cita-cita jadi naon, Bos? Tiba heula ge. Hayang bae jadi dokter le, dokter kandungan. Bae, Bos. Tampang bae penjahat le. Hati Hello Kitty. Aduh. Ini mah teu bisa ngodokan bae, hayang ngodokan. Yang paling mah aing Anu kitu jigana. kami bisa ngalah belut, Bon. Itu intinya mah gaji mah kumangke, nu penting mah gaji dokter kandungan. Kicrik. Pak, tolong istri saya mau lahiran. Ready. Wow. Nah, kamu nempok dong. Ye, buat bang dileutik kan anu kali itu bae heula. Kan geus tugasna dokter rek kitu mah le. Oh, sih mulai Lain menyalahkeun. nyalahkeun ieu soal salakina ge. Pak, tolong jangan direjeng istri saya. Bapak nanti anak Bapak mau borojolnya gimana? Bener, Bos. Moal bisa nyala. Terus nah bisa terjadi, Bos. Aing kerbasa lahiran aja aing keur orok. Dibawa meong era kumain jadi dokter kandungan. Ya, aturan main teh jangkung badan. Bisa namungil imut-imut lucuk ieu teh aing keur ngajuruna indung aing ngaheujeun teh saeutik. Aduh, Jadi pak empot geus bijil teh asup deui, Lur. atuh lain teh dioperkeun kana gigi dua, Bos. Tilu. Emangnya indung aing keur ngajuru baheula bajai naon?
Tuh jamak tuang kayak tinggal Mbak. Coba naik di tante. Cuman rere. Ayah aja lah mun urung dungkel ke bae. Woi, jangan susah. Ngarulang wae. Udut bonaon. Nah, bola udut aing. Bola udut na. Nomor siapa yang nyot kan? Lanjut ke nyot. Ah. Tuh tutut aing beuli yo, garandai yo. Wah, ngomongnya nek aing si anak gua aing dari bege tuan iki tituan ember kana banget aing kan. Ku boro-boro mikirkeun na bagi lagi eta pikirkeun naon aing mah boga bebeke di sawah di paraban aku moho. Bulu kukus, bromis. Wah. Tutut. Waduh kion, tutut mah. Ngomong bae. Lawan punya nih jeung tekangna. Ngomong bahasa urang ge ember mah kah. Aduh, siapa? Bos. Gimana tuh, Blek? Diharap ini. Tarik. Aing membas lah. Tarik. Aing membas. Tarik. Turungan sama ini. Kurang air. Oke. Woi, turut. Usutnya teka bawah poho tadi. Aduh, kaburu burit. Naon? Bang, beli titik uing yo. Pesan ngala. Ngabrahayo. Semua bae lah. Aku pe teu duit kayak mana duitna di imah. Tuh atuh. Nang maling lain yuk. Lain nih suara-suara kieu mah ngala. Bener mah, ini mah. Bener ke penta kain yang budak duitna. Awas we, jangan bohong lah. Kan dia anu maling ember jawab pinu kita tututna. Oh itu tuh ember aing tuh di paling tuh kok sama itu weh nye maling tutut weh no weh tutut aing no Aing nang mau itu budak. boleh pisah Itu budak tadi lewat. mengalang lu ember aing ya kacir ya tuh Itu kacir. tuh ini tuh kacir itu Di budak weh ya tuan. tuh pinu Budak sekarang mau dijauhin. Gak ada, tapi kurban yang budak kurang umur ya. Belum, agak beda air. Iya, berarti mana ya? Yang boleh di budak tadi 2A. Budak tadi 2A. Gua curut. Oh, bener berarti budak jam. Iya, bener. Siapa?